Wah, si Mamat tuh. Lagi ku aing duit di kamari 12.000 lumayan beli rokok. Sekarang aing cicing nyarikan dia. Jalan tol. Aing nggak duit 12.000 kamari sih ya. Udah bakal dukuan. Sia duit di Mulyana mana sih ya? Ya aing. Aing geus kumaha? Karena benda tuh. Oh, mau ngebalan aja. Bahaya tuh aing mah. Kumaha tuh aing? Teu boga rokok aing. Ki burit lah, mana ya? Burit. Bener nya. Heeh. Aing sulat teu boga rokok aing. Oke, aing usahakeun menang buritnya. Benernya. Oh, siap. Kumaha di imah aing yang perlu di imah. Bisa ka imah nya. Siap. Aing makan aja. Oh, siap. Aduh. Tegap lagi. Sincap mes lagi ini. Mana aing jangan duit sincap hidup kegantiannya. Biar wae gitu. Dengan jualan. Yalah. Hari makan jogging nyahatkeun awak. Tapi jadi beuteung euy. Cela. Aya jualan teh euy. Lumayan di hutang kasih. Begawe. Untuk aing mana teh? Perasaan tadi kok aing teu di dieu. Aing nyokot sepatu aing. Nyokot jogging aing. Marahnya janganlah nyolong ini mah foto aing. Aduh, iya senang meningas pasirang-sirang kieu. Ieu Bandung, ieu Jakarta, ieu senang astagfirullahaladzim. Alah, iya mah. Seripuh dah. Liar, mesti mah. Jual kasahannya sepatu aduh. Bingung sepatu jual kasaha Yalah, sekarang aja lemah ya. Asik dengan ditato tapi senalna serang-serang gitu karunya Ahmad tuh. Asik. Mah. Masik. Biasa we kieu nongkrong. Gampang ke preman, tapi sendalna dua toko nih. Bandung Ciawi. Astagfirullahaladzim. Oh, iya di Bandung itu Ciawi. Ganti dah. Tolongan. Kalau jangan ganti. Iya. Bayaran. Mau bayaran sepatu kieu, bayar duit. Sepatu bencong mah 80 ya lah. 80 mahal banget kan tuh. Itu duit, itu gak duit. 20.000 mah, daek mayar. Yang mau jenanya moal diurang. Pasti main aja ngasih mah. Wah, pas ukuran mah gede. Halus kena. Wah, 20.000 lah, bayar 20.000 mah. Ayah duitnya 20.000. Dijual mah heusah. 20.000 tadi. Oke. Dijual. Aja mah lebihan. Udah kok sakit gitu nah. Saja lah, bayang segini. Ieu mah aya nu nuangan ieu. Oh, geus atuh aman bukan aman. Pesan ya. Oh nya. Oke siap. Assalamualaikum. Beneran ieu. Ieu pas sirang-sirang aya nu ngajual sepatu 20.000. Tapi lamun dijual aku cepet mah nya.
Nah yuk. Nah yuk. Nah yuk. Lumayan deh. Saya jeung mere mesin cek teh. Lumayan. Seperti itu kapanggih aing seperti leungit coba semamat tam camar hutang-hutang coba geus cemar aing geus burit jelema teh. Lieur aing jogging terjadi aing. Hei. Siap aing dagoan tadi geus burit oge. Kawan kuring ieu aing mere utang kita kasih ieu. Beunang aing tuh. Hasil panca aing ieu. Nang di mana sih ya? Aya we hasil apa nama aing mah teu nanyakan di mana yang penting hasil mah utang ke RT ya. Tah pulangan. Jadi pulang ada aing keur pusing sepatu aing leungit. Leungit. Heuh, gua aing teh kepanggil tadi. Sepatu aing Ka mana leungitna tuh sepatu aneh. nyaho aing maksudna aing pas neudeun sepatu aing di aing mangkat jogging aing kecai heula aing. Pas aing balik kecai teh. Sepatu aing kulintang-kulinting aing tuh renangan. Bisa gitunya. Padahal mah sepatu teh ku aing teh. Aneh leungitna. Kumaha deui atuh? Kita mau ka pulangan. Mungkin dah aing pulang dah pusing teh. Aing tuh gak rokok. Dah, mungkin teh gampang dah. Mangkat lagi. Oke, belikan rokok pulangan. Aing Ya, belikeun. ini penting lunas otak aing guys ya. Oke. Come on, ya. Go. Jalan. Tengah. Masih? Cep. Kemana? Aing teh nempo. Lagi di gue. Naon? Itu orang sepatu asa wae eta sepatu yang di mana? Menang meuli. Beli di mana itu? Aya we si Mamat ngajual sepatu ka urang. Di mana? Heeh. Wah, dibayar berapa duit? 20. Si Mamat. Teu nyaho lah pokona mah we butuh duit cenah. Kemudian urang keur make senapa sirang-sirang. Itu sepatu urang itu orang tadi mangkat jogging. Oh, pada urang teh nyaho beurang teh nyaho mah sepatu. Cek urang ieu sepatu aman teh cek mana aman ya urang dibayar. Semua brengsek. Gitu. Ya, ampun, sama si Mamat. Oh, berarti itu sepatu teh menang nyolong nya. Aing kumaha ieu? Atuh euy. Aing mah. Oh, aing jadi talenan di wae euy. Panggih kok aing awas ya Mamat. Sepatu aing sancang-cancang wae sia. Aing nang manggih teh nyawa. Manggil sia maksud sia naon? Aing lewat. Kelewat aing. Sepatu jaharep aing copot. Sepatu aing sepatu sama asik sia aing teh cuma asik sia. Kasih. Sia dia tuh di mah asik sia dia. Aing ini gantian Sia mau nyaho aing. Nyaho aing sepatu di balik deui aing sia aya.